Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di jeung urang jeung ayeuna bawa kameramen, boga kameramen ayeuna. Urang ayeuna hareup ka situs cenah namanya cek batur cenah situs ieu teh cenah peninggalan kerajaan segala macam. Tapi urang sebutkeun karana si Gunung Padang jeung urang Sahrul aya kameramen Bapak Rudi. Pokona mah urang seseruan ayeuna urang liar jauh pokona mah. Iya orang diikat lain karena orang iya udah sudah rek jadi kakarunan lain ternyata emang sarwana jeung tadi pertanyaan kunaon aya urang make diikat pas ieu lain sebenarnya kuncen segala macam pas dukun ternyata teu aya nilai budayana nu gede kayak orang keluar lah kebarengan orang itu kan itu karena mah ngidupkeun terus ya. Terima kasih. Urang make kacamata heula. Sok. Tah, urang ayeuna di hampir gedeng di nepi. Tadi tiketnya mana Rod? Di kantongan komana lain? Lain atas. Coba dia coba orangnya heula. Mana tiketnya? Nah. Jadi di dia dituliskeun mun cara urang mah dicetakeunana retribusi tah. Jadi saurang teh goceng sebenarnya mah. Nah ya goceng. Jadi urang ku goceng nage mun cara urang mah nyaah amun teu dipake ulin gitu nah daripada orang mangkat ka ditu ka dieu mangkat ke kota ku duit gede duitna mending ka dieu tah tingali itu ilik heula dak anjir jadi itu mantep kan ya. Jadi orang ngabahas deui saeutik jakeur gambaran ke urang di ditu urang di ditu rek kumaha jadi nanyana ka saha tah di ditu nu penting mah urang naonnya intina ti perjalanan ieu urang rek ngajelaskeun ka rekan-rekan bahwa pelesiran mah tong kudu ka kota mending ka leuweung cek urang mah bari nempokeun situs-situs anu situs maksudna situs anu geus cara urang mah naonnya cek batu mah cenah kuno tah urang di dieu urang hayang ngembangkeun deui sebenarnya kuno teh sakumaha kunona gitu na pokona mah geus sakitu heula nyaah batere hambur batere geus ayeuna mah urang enggak jalan di pokona mah atur nuhun nya. Naon geus atuh Bukit Dua. Bara we ke pane sambung-sambung. Nepi tadi dia baca situ sudah Padang kopi nugget bulan terpisah sudah datang ka dia mun teu datang kayak orang ngaluhur mana dah can arek dah mah Gampang. di belakang lagi jadi kan Guys. kurang guys dia mana kacamata aing itu bagi kacamata heula tuh kan budak Lora Anjay. guys Kasep. kurang enak guys di Gunung Padang tepatnya di desa naon ya teh pokoknya mah aya lah saya pokoknya kurang di Gunung Padang ayeuna tadi dia ada sumber mata nanti anak cai kurang ngasaan ke kubahna
bisa diilik cai nyusu cara orang mah nya. Cimusu, linci nyusu. Cuci muka hanya bau. Coba kita baca nama. Cuci muka hanya bawa ke luar. Oh, para gisi banget. Tah, besing mana yang guyang, kahiji meureun teu mahi. Tah, eta pokona mah bisa gisi banget bisa ka dieu. Untuk saya lebih lanjut nama orang kaluhur ya sekaligus ya. Oke. Kata lagi. Lumayan deh sedak kayaknya mah. Jadi sebenarnya ini tuh ada dua. Nah, ada dua. Ieu teh mun cara orang mah di jalan utamana. Sebab ieu mah tiba reto ti awal mula ka Pagira geus aya pos kieu. Namun ti ditu eta mah ngecor. Jadi kurang Indonesia pisan gitu nah. Indonesia mah kuduna kos kieu tah. Ripuh. Maksudna. Hayalah perangnya. Enggak sad. Gimana Om perjalanannya? Ripuh guys. Tah, baheula teh amun karuhun orang kuno bisa nyen kos kieu gitu. Jeung geus saha nu ngagotonganana. Mantap aing ngadenge kabar cenah karuhun urang nyembah katangkalan, nyembah batu. Pikirannya heula ieu tanggana kumaha nyen. Ulah wae jauh teuing mikiran teh. Kameramen urang. Ribu. Guys. Ribu kameramen urang ini. Nah, orang sekarang pertama kali diajakan ke dia ya dah. Kumang Asrul dah. Kemauan tadi so. Ulin yang orangnya capek. Aduh. Jangan masih hiu. Tah, mana apa? Tah, iya tah. Mana sih tadi teh? Lobang aya geningan batu ngaliang ya. Tah, model kois ieu. Itu simbol. Jika racak ninggang batu laun-laun jadi legok eta. Teh cak-cak dina huntu lila-lila kalebok. Aduh. Ribu jadi dak. Coba dia mana yang duduk kamu kok. Kerundin kita. Gimana capek? Alhamdulillah, insya Allah barokah. Alik. Dengeula. Rame. Kurang disponsori. Pemuda mau hijrah. Udah enggeus. Geus hijrah ka mana Sok anu minat tah nya di chat bae tah nya. Bisa yang minat baju ieu mesen ka orang insyaallah. Jieun kebudayaan Sunda sendiri nyata merupakan sesuatu kekayaan yang sangat bernilai karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah yang menjadi lambang dari kepribadian suatu daerah, Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut, bagian India Timur, sedangkan daratan bagian tenggara dinamai Sahul. Circum Sunda Mountain System yang diperkirakan panjangnya sekitar 7.000 km terdiri atas dua bagian utama. Bagian utara yang meliputi kepulauan Filipina ataupun pulau-pulau karang sepanjang lautan Pasifik. Bagian barat serta bagian selatan terbentang dari timur ke barat mulai Maluku bagian selatan hingga lembah Brahmaputra Assam India. Nah, jadi orang dina penjelasannya tadi nanya, jadi Sunda teh lain saukur Jawa Barat lain sebenarnya Sunda teh sabenerna mah luas amun orang arek ngaguardi sejarah nu dimaksud orang ningali deui teks-teks prasasti terus deui naon kita ngaranna jadi gitu. Nah, udah. Oh, baring dudu tuh. Capek. Oh, capek.
Kajun badannya. Ampurannya bro kalau makan diturutan euy. Leuseuh soalnya. Atau enggak ayang mana rokok? Oh iya. Nah ini kameramen leuseuh. Iya kameramen orang gitu. Jadi main aja sebenarnya lain orang lain mapagahan lain kan orang mudah-mudahan ini jadi trigger tersendiri bagi orang. Mudah-mudahan tidak mau. Tapi kadang ya pernah rekomendasikan gitu ya. Mana korek heula rekomendasi sih. Buat maraneh kitu nya nu hayang healing apa kumaha gitu. Ka dieu wae tah dengerna di Gunung Padang gitu. Tiketnya murah tibang 5.000 per orang. Jadi sok maraneh anu di mana-mana gitu hayang nangan tempat alam nu ngeunaheun ka dieu wae tanya Mang. Bener. Heeh. Di dieu kayak orang ngaguar deui di mana wae tempatna bersejarah jeung simbol-simbol naon deui nu dibuktikan. Saeutik lobana mungkin amun aya salah kecap tak atau salah penyebutan nama orang sama sekali niat sama sekali jaker nyinggung pihak-pihak manapun jeung deui maklum karak diajar hayang diajar jeung hayang apal kan paribasana ge leuwih hade salah leuwih hade boga najan salah ketimbang orang nolak malah teu boga naon pisan aya nolak mah ya itulah separe maneh heula. Oke, nanti dilanjut lagi ya. Ngarokok heula euy. Jadi orang di mana ya nak di teras hiji ya. Ayeuna orang di teras hiji sebenarnya diperhatikan orang di tadi ningalikeun kayak basing penonton nu bisa Sundanya. Dari tadi saya melihat bahwa keanehan di sini yang dimaksud bukan klinik, bukan wah ieu mah jaker nyembah lain. Keanehan di dieu kunaon batuna segina 5. Sok we jeung kunaon batuna segi 5. Kita kan jadi pertanyaan orang oge gitu nah. Jeung deui ieu jelema-jelema nu garoblok cek urang mah. Itu kan situs. Nah kudu micin runtah gitu nah. Pan aya wadah runtah gitu nah. Tuh buat kalian yang mau nyarankeun ka penonton urang mungkin aya di dieu amun jajan ka dieu seug mangga gitu. Tapi amun micin runtah ulah. Urang kudu nganyaahkeun nanya karuhun urang nu geus mere ditinggal ka urang. Ayeuna urang micin runtah ku ieu ngaranna tidak menghargai sejarah. Tong boroning hayang bangsa gede sejarahna ge teh dihargaan atuh. Nah. kumaha cenah? Carekan teh wajib dicarekan dak teh. Garoblok emang ge budak aya mah. Aya mending urang kaluhur heula. Orang di teras 2 ieu jum ieu ilik ka dieu ka aing wae sia mah kumaha heula ieu tah urang di dieu bakal manggihan tah bejana mah cenah batu tapak maung pija teuing cek urang mah nya paribasana deui tadi cikaracak ningan batu lawan jadi legok dina tak-tak kana susu tuntuna kana eta Cing balik gak tuh? Jontong joreng kade. Dilarang ya untuk 18+ itu. Ulah itu mah. Ki urang neangan heula ieu. Mana pohon itu. Tuh guys, kenahan tuh nya pemandanganna. Ieu cuacana keur alus ya, panas. Alus. Lah ieu asupna ka teras 3 misal, teu pangluhurna teras 5. Tuh 2 3. Alhamdulillah barudak ayeuna urang aya di teras 5. Teras puncakna di Gunung Padang. Ieu ya abdi sareng bapakna Pak Hatma selaku terima pengurus di situs nasional ieu. Pak bade hayang diterangkeun sabenerna teras 5 teh kagunaanna jeung fungsina.
Jadi orang Canak Sadayana nya kapungkur ieu tempat disebutkeun negara Siang Padang atau Keraton Siang Padang. Jadi Padang itu kalau kita diartikan semua ini, Padang itu artinya terang caang. Jadi ngambil cerita turun temurun. Jadi ini fungsinya tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pemujaan. Jadi yang tercatatnya 1914 itu tercatat dulunya Belanda namanya NJ Group, 1979 dulunya dilaporkan namanya Pandi Pasoma Pak Bidin. Nah, ayeuna terus dibuka umum karesan namanya aya disebutkan kunjungan Didi Yusuf. Didi Yusuf 2010 kunjungan Didi Yusuf 2010, terus 2011-12 itu tim arkeologi, biologi, bioristik, biodar ini udah kesini atau pernah kadio atau meneliti lah istilahnya gitu. Jadi yang disebut punden berundak. Punden berundak itu sebelum candi, sebelum piramid. Keresan ayana di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur ya. Janten saha jalmi anu kadio anu kabat kapungkur oge terus dibuka umum, makanya dibuka umum khusus untuk jaroh atau ritual kabehana. Ngan saat acana kaluhur bersuci heula di handap, bersuci namanya naik ka dieu. Anu tadi teh 1878 di Pasoma teh karesan jauh kuci. Dugi ka ayeuna ge turun temuruna aya Pasep. Anu terus dibuka umum teh disebutkeun punden berundak. Punden berundak teh menurut ilmuwan sebelum candi, sebelum piramid. Jadi setiap teras Gunung Padang ini ada tujuan tertentunya atau aya namina sendiri. Karesan teras pertama aya namina Gunung Masigit. Gunung Masigit itu bisa jadi menurut ilmuwan mah zaman kepercayaan. Jadi disebutkan aya aula, aya simbol gong, aya simbol gamelan. Karesan cenah sebutkeun batu gong kapungkurna bersuara alunan musik. Eta mungkin ada teras anu kahiji, teras anu naik ka dua aya pohon agung eta disebutna pohon kimenyan sareng hamirung aya disebutkan batu kursi. Batu kursi itu disebut ku sepuh kapungkur tempat memandang arah Gunung Gede Pangrango. Oh berarti iya teh sateras nama sabener nama amun cara dieu mah lempengan ka Gunung Pangrango. Ka Gunung Gede Pangrango teh disebutkeun engku ayeuna mah tempat meeting atau tempat diskusi atau tempat memecahkan masalah. Aya disebutkeun batu lumbung cik sepuh kapungkur batu lumbung lambang kesuburan. Eta nu teras ka dua sareng jejak kaki wong alam eta mah jejak kaki saha wong alam eta. Terus anu katilu pas tengah-tengahna atau senterana atau logona Jawa Barat atau simbolnya atau reliefan di batu eta teh aya disebutkeun kujang. Tah sapertos ieu ari saresa mah kujang teh simbol sabenerna kaji kunyai jeung ujang cenah gitu. Tah disebutkeun aya terus katilu teh aya disebutkeun telapak maung. Ari maung teh bisa jadi cenah kantos disinggahin sesepuh urang kapungkur nyebeureun Prabu Siliwangi lah kabeh teh wong alam teh. Siliwangi teh anu nomor kasabaraha wong alam atau bisa jadi naon kitu nya Siliwangi mah meureun amun diasah teh mah Sili Asah, Sili Asih, Sili Asu eta sipulna meureun eta teh keur Sunda teh gitu. Tah teras we ka dieu aya disebutkeun anu teras kaopat. Disebutna aya arealna teh lah disebutna teh naon nya disebutkeun teh aya areal benten eta mah teh disebutna Batu Kanuragan cenah kitu. Batu Kanuragan teh nya saresna mah wong alam eta mah kapungkur cenah sate acan nginjak anu teras kalima teh namina Batu Kanuragan. Jadi angkatlah kapungkur mah gitu, diangkat atau batu pengujian. Namanya dieu tah disebutkeun Singgasana Raja atau tempat penyempurnaan. Tuh disebut cenah anu kerling itu teh Sunan Ambu, itu Sunan Rama. Tah itu teh cenah pan tadi melumbung nanya, ieu mah Pandaringan. Ari Pandaringan cek bahasa Sunda mah dapurna. Disebutkeun Sunan Ambu, Sunan Rama artinya ibu bapak. Om ka mana-mana ge urang kada ka ibu bapak heula nya. Ulah menuju ke gunung. Jadi kitunya. Jadi kurang teh menghormati sepuh heula namanya we jaroh. Ari disebutkeun jaroh. Ari jarah jeung jaroh benten. Ari jarah mah kada ka ini bapak heula nu aya. Jadi diajar jeung diwarah cenah gitu mun jaroh mah cenah kitu sepuh-sepuh urang barokah karomahna. Tah disebutkeun ieu Singgasana Raja tempat penyempurnaan. Areal Gunung Padang 29,1 hektar, di puncakna 4.000 meter tadi teh dikulingi gunung anu 5, arah kibatna 5 gunung. Tah sebabkeun batuna ge hampir 80% sudut 5. Menurut ilmuwan mah disebut pentagon, cenah gitu. Pentagon aya nu 3, aya nu 5, nu 4, aya nu 8 ge aya nganu 8 mangumpat. Urang mah canak we anu 3 tah. Nah, disebutkeun canak anu 3 tekad ucap jeung lampah. Punden cek bahasa Sunda mah nete taraje nicak hamalan. Jadi aya undak pusukna ka barudak wartoskeun yo. Nah, jadi punden teh bertahap cek bahasa urang Gunung Padang mah kira punden teh bertahap 5 teras 5 undakan cek Sunda nama nete taraje nicak hamalan tuh bahasa-bahasa. Nah, ade teh kudu teu karaka mah kieu
kasepuh mah kieu ka guru mah kieu kudu aya tingkatan. Jadi hartosna urang teh tata tertib lah, tata tertib aya unak usukna ngan ka Gunung Padang mah bilih naon tata tertibna teu kenging naik batu-batu tegah, teu kenging menggores terus dilindungi undang-undang cakar budayanya. Tah membuang sampah, teu kenging teh gitu. Da imah sanes urang dieu ngajaga teh seluruh dunia harus dijaga. Pasti. Nah, gitu tadi teh Gunung Padang pilih ka dieu tempat ibadah, tempat musyawarah. Jadi untuk rekan-rekan di mana we ayana, jadi sebenarnya di dalam budaya Sunda ini untuk sakabeh misi sabab ayeuna urang ngomongkeun Sunda pasti dikaitkeun jeung jungjurigan. Nyebutkeun kujang jungjurigan padahal mah sebenarnya mah kujang eta teh simbol lain heueuh lain. Oh ieu mah jang nyembah ieu lain buat penusuk lain jeung deui amun ditilik-tilik kitu nya. Kujang teh kieu asa heureun jeung perang mah. Teh amun ditelaah urang ditingali diteraba eta teh pamegatna aya istrina mata simbolna suami istri aya siang aya malam kan gitu. Jadi hartosna ieu hate. Tah urang kudu repeh rapih lah istilahna mah kitu siliwartosa kudu seueurkeun si Ratu Rohmi. Aya bahasa kapungkur zaman batu terus aya bahasa saur kepuh kapungkur cenah bade lebet ka bumi teh aya bahasa zaman batu ge terus aya tata tertib. Nah, sacik sepuh kapungkur mah cenah samparajan kan. Nah, zaman batu zaman kerajaan sampurasunnya. Nah, ayeuna mah assalamualaikum. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sok mangga bade disampaikan. Pak, hatur nuhun untuk penjelasanna. Iya bener-bener ilmu nu mangfaat nu hese di teangan aja. Jadi kieu amun arek ngaguar sejarah ta kumaha, urang teu bisa ngandalkeun Google, teu bisa ngandalkeun buku hiji. Sabab cara ieu mah situsna di mana-mana. Ayeuna ngomongkeun kujang jakeur ieu jakeur nanti ngana aya kodamna aya karun lain sebenarnya eta teh simbol kabeh ge simbol aya silip sampir, silip siloka. Jadi aya nu disebut 5 perilaku jakeur urang neangan ilmu. Niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti nu sajati. Tah di dinya. Jadi urang teh ulah menangkeun infonya banyak, menangkeun info ti ieu. Menangkeun info ti cenah tapi urang henteu. Ieu mah tos aya buktina, ya buktina ti peninggalan sepuh urang. Mantak aya paribasana kieu banyak. Ulah narima ulah neangan ilmu ti batur komo cek cenah kudu cek sorangan. Jadi maksudna di dieu teh urang kudu ngalengkah nanyakeun mending kene cek batur kolot urang sorangan gitu nah. Ai urang nanyakeun ka batur, teh batur nempona ti sudut pandang mistis, nempona teh jungjurikeun amun ngomongkeun ikat ngomongkeun Sunda ngomongkeun Pajajaran pasti ngabayangkeunna jungjurikeun mah lulu. Jadi sebenarnya henteu eta teh urang kudu ngagali. Jadi karuhun urang teh mere sandi jeung kodena teh tidinya urang kudu ngaguar deui abe urang teh cerdas tah ti bapak geus ngajelaskeun tah iket teh simbol saras masa bubutan sabobo sapihanean nyimpen anu kasayan ngabuang anu kawonan tuh cik sepuh kapungkur eta gitu geus pokona mah sanes naon sanes jagoan sanes jago budaya ayeuna batur diikat cenah jago nganggo ge cenah naon kitu nya kampret jadi supaya biasa ngalangkah gitu atuh biasa gitu ayeuna pokona mah soalna kieu na Pak ayeuna urang di rerencangan kitu nya ngobrolkeun Sunda sia mah jungjurikeun wae padahal mah eta teh bacaeun urang jadi eta teh poho kana redaksi sepuh-sepuh urang karena poho kana purwadaksina aja geus kitu we Bapak hatur nuhun geus dijelaskeun mudah-mudahan aya barokahna amin teu biasa ngan mah ngambil tadi teh cerita naon legenda atau cerita masyarakat kapungkur di sepuh-sepuh urang gitu. Teu aya diterangkeun saha nu ngadebaliet tah. Pokona mah sakitu wae penjelasanana tur nuhun nya Bapak. Sama-sama. mau teh manusia bulan benerna mah simbol nyandikeun anu kedua
Kukuh jeung janji ujang Haji ujang pasang-pasang. Sejarahnya. tah ieu karek kasorot teh. Oh iya teh. Kaki kanan alam tah ya tah teh. Tah nya ti dieu tah ningalina ti dieu tah. Wes tapak syukur. Bejana ieu mah 2 pangkal cenah Pak ya. Ieu bejana 2 pangkal ieu mah. Maksudna lain biji. Lanjut terus tadi tah. Iya, namanya kelapa batu lumbung. Dalam kepikiran tamu lebat ka dia buka kenalna. Buka sapatu mana Rud? Kuduna mah ti awal Oh, sih teh. Amun ka dieu muka sapatu, sih teh kudu ngahargaan. Keren tadi teh. Oh jatur pandangkeun. Ini kan ada kursi, ada tempat pandangan kalau di Pangrango, ada tempat diskusi tadi teh, ada tempat musyawarah. Bisa bisa. Aduh, urang di jalan. Ikan kita. Jadi mandangna amun cara dina prasasti dina buku nu aya, jadi menangna kieu. Kapungkurna cenah jadi mah sesuai buku nu dibaca jadi menangna kieu. Tapakeun kieu tah. Menang ka Kujang. Menangna ka gunung, lemponganna ka gunung Pangrango gede. Tah aya naon di gunung Pangrango gede, kayak orang ka ditu. Tenang hiji-hiji di papa di pusatna heula. Sabab memang Kapungkur bicara ieu pusatna di dieu. Pusat kusir bumi. Lumbung kami parayunan eta teh lumbung. Para ginung pare. Lumbung lambang kusuburan. Lambang kasuburan. Di ringan di handap mah ti dieu we, di ringan di handap. Rut dirut. Sabar. Eksa. Aya. Tah, dak ayeuna urang aya di Batu Kujang. Cenah mah bagianna cek si bapak tadi. Antung batu teh mun hubungan ieu jadi jatuh tah Kujang teh eta bentukna tah. Kujang teh sebenarnya mah simbol kukuh janji. Saya awewe lalaki. Mun pokona mah urang amun ngaguar sejarah Sunda teu bisa cara orang mah mempositifkan ke suatu hal gitu nah. Jadi soalnya loba silip sampirna disilip-silipkeunna loba gitu nah. Batu Kujang jadi itu aya tubuh mau nanti tapak maung teh artinya mau manusia unggulan bahwa orang teh kudu unggul gitu nanti bangsa-bangsa nu sejen misalnya anu batur ge kadar ieu mah nya urang kudu keluar gitu nah. Jadi itu kan jalan aslina nu handap pas pohon eta campaka terus aya disebutkeun kayak aula. Nah aula itu tempat penyambutan. Ayeuna namina Gunung Masigit. Nah eta batu gamelan tah duduk eta. Tah eta tah eta. Batu gamelan 2 kapungkurna tadi teh batu gamelan teh aya mah terus diambil sampelna kadar besinya tinggi. Ai kapungkur mah bersuara alunan musik. Nah gitu. Itu kan ka dieu tah. Naikna namina nu ritual atau jarah uji ka singgasana raja teh lurus. Jadi hartosnya orang kada harus. Pasti aya filosofina, pasti aya simbol-simbolna. Cenah ieu ka kapungkurna ieu tahapan sae kapungkurna mah sae kapungkurna sae suku kapungkur mah teu acan dilindungi nang cagar budaya jadi pohonna ditebang. Jadi ini tergelincir pohon. Oh gitu. Ku daerah sakieu bener-bener seueur pisan filosofi sejarah teh. Komun ke nu sajen kitu tah, komun ke gunung-gunung nu sajen pasti aya deui sambunganna pasti jeung nu ieu. Iya, kan mah pusat pusirna gitu. Pusat Pusir bumi. Yang menurut tadi teh ilmuwan mah disebut pusir bumi, anu orang sebut orang ritual, anu tadi teras ka 3 teh disebut origom gitu. Origom itu yang mengeluarkan cahaya, tapi alam kamangan menurut arkeolog atau orang-orang yang ritual gitu. Memang ini kalau kita kelihatan orang-orang yang bisa melihat lah artinya mata batinnya ini disebut tadi kan negara siang padang atau keraton. Bahkan ini di lebetnya pasti ada ruangan. Itu menurut ilmuwan gitu. Ya bisa jadi gitu kan. Ini kan ini puncaknya tadi teh 4.000 meter, arealnya 29.1 meter. Ya tambahan ini tadi. Iya. Mandang nya Pak. Rut amun rek ieu muka sapa turun? Sok dap. Penting ieu. Keren. Jadi alhamdulillah saeutik lobana orang diajar
kita belajar tentang memahami para leluhur kita, tentang gaya hidup dan cara berperilaku, pola ritual segala macamnya. Sedikit-sedikit kita pelajari. Akhirnya waktunya kita balik juga, maksud dalam artian balik pulang ke rumah. Kita akan turun dari sini, alhamdulillah juga udah ketemu sama Bapak Hendi, menjelaskan sedikit-sedikit tentang apa maksud dan fungsi dari Gunung Padang itu, dari teras 1, teras 2, teras 3, teras 4, dan teras 5. Kita bersyukur sebagai putra daerah, dalam artian bersyukur kita tinggal di Indonesia, khususnya untuk saya, khususnya untuk Jawa Barat gitulah, karena punya kekayaan yang banyak gitu. Nah kurang mah loba mana sih jadi nempuh kenal gitu. Bukan nama orang resepna kahiji aya kameramen anyar Kang Rudi, nama Cep Rudi, akang mah can boga mah Follow IG IG nana kayak tercantumkan di bawah. Aya dihandap tah di dieu tah aya IG Rudi cenah ge. Rudi Cute. Karena mang ke urang ngaguardi saeutik-saeutik di dieu aya. Nah rekomendasi ke di dieu jak ke rekan-rekan mereka Gunung Padang. Di Gunung Padang aya batu masjid, di Gunung Padang aya batu simbol kujang, di Gunung Padang aya batu tapak maung, di Gunung Padang aya ngaranna batu kanuragan. Eta teh sabenerna mah simbol kabeh nya. Simbol dalam artian orang kudu ngaguar deui, kudu tatanya deui ka orang dieuna, ulah nepikeun orang boga ilmu menang hasil ti orang luar. Orang luar nu dimaksud orang barat. Nah orang Jawa Barat tapi nanyana aya naon kudu make referensi orang luar, eta kan teu logis. Jadi amun arek ngaguar sajarah tanyana ke orang setempat, ulah nanya ka sembarang jelema gitu. Komodi ka jelema pinter. Sabab ayeuna mah nu pinter ngagawena minteran batur gitu. Jadi cukup sekian jeung deui kadeta kata jelema goblok. Ilik-ilik sia ini. Sabenerna mah di situ sih ulah eta termasuk jinah. Eta teh jin. Ulah, mana kameramen Rudi Poho mang. Mana yang mun ka dieu, urang geus merenya mah geus ka dieu. Amun ka dieu tong mawa bikang ulah eta. Oke mana putus kontrak. Ayo geus pokona mah orang turun orangan ayo atur nuhun geus menemani. Tinggal enak orang OTW balik jeung daang orang rada nerektek sugan teh nerektek bawa kahawaan. Oh aya rajana lain bawa orang teh keur lapar sabenerna. Sarua si Rudi ge kelaparan. Ayolah ayeuna orang turun deui kana. Pokoknya mah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi sampurasun. Lapar mang. Lapar cendahan. Ieu meuli leupeut dicari mula dangna di dieu. Jauh banget lakona. Jauh lah lakona. Jadi engke urang ulin deui ka dieu. Ka dieu mana? Tadi mah make samping urang mah eta data. Ieu budak ngora atuh. Ieu budak ngora kokoloteun. Kayak orang ulin deui. Engke mah mau budak. Tapi orang Ini kopinya udah deh. Beres ayo teu naon ayo ngawanggung we. Tinggal itu. Mana atuh tong di video era Lalakina goreng. rugi euy. Dari orang tadi. Tong poho Subscribe. salam luput. Tong poho subscribe, Subrek. like, bagikeun. Amun bisa mah bagi-bagikeun ka sahabat ormas. Gitu. Jadi ulah mempohokeun sajarah urang. Eta. Oke. Jadi Dah heula nya. oh daang eta penting. Ulah katakan ka mamana teu panggil dahareun. Lebih bahaya eta. Ayo mantakna. Oke, dah.